Aduh hiji boneka seginten saena sarang lucuna ku adik di huapan hudukna lada pisan ting mangga tingali itu sambalna. Aduh kata asanya alhamdulillah ya nah keur niiskeun pikir we dulur lah ya di kebon sakira wes natiisna aya manu duh aya manu geuningan aya langit aya mega nya layangan nyangkon tapi sambalna mana liwatna teh ye nu mawi teh aya teh tarek aya rarencangan lamun tarang mah meureun ku adi disiapkeun meser tarasi meureun sambal bari nya meser setengah kintal mah tarasina lah anggo sambal kecoelna mah seueur lah paling ya bonteng lah sekitar sakintal mah aduh duaan iya teh lebat kanggo ge asal bonteng habis mah gitu geus lain mah taya di sawah ayeuna geus aya di kebon kumaha ieu teh nya eta ari kada disaurkeun mah dulur nya abi teh lah keur nenangkeun pikiran gitu nuhun nenangkeun pikiran nya apaan jauh ti sawah ka kebon abi nganggo angkot nya nganggo angkot aya parawanan mah digeulis teh eta mah ngora kene umurna 84 tahun yakin parawan teh umur 84 tahun kitu nya eta mah ngobrol sareng abi teh tapi sateatana si parawan anu umur 84 tahun eta teh nini meureun nini nya nini da sarua wae atuh da nini nya aya teh ku abi teh dikupingkeun wae eta si supirna teh sareng kenek cenah alhamdulillah cenah urang ge meuli angkot teh cenah anyar keneh berarti mobil anyar wah eta mah hebat segala anyar anu anyar keneh terus kumaha deui ceritana si kenek jeung supir teh tah eta teh ku abdi didangukeun we dikupingkeun ye nyarios eta mobil anyar cenah ngeunaheun tah eta teh ayo berangkat dua lagi berangkat cenah saur kenek eta gitu ayo eta nya eta aya nini teh anu tadi umur 84 tahun ngobrol jeung abdi teh mak bade ka mana cenah nya eta cenah bade neang incu cenah di mana incuna di mana incu mah di Pagaden saur teh kitu nya eta di mana di Pagadena di Sentiong cenah kitu tah lami-lami meureun da arana ge di panumpang rewel nya dor we anjeunna teh cenah ih kenek supir teh cenah lila-lila teh ceuk nini eta lila-lila meureun nya da mikeun lami mikeun kacorot ku panas ih hareudang nya hareudang teh anjeunna teh bubuligir cuman ieu na nu kate nyali teh kutang ih abi ge bubuligir asa era jadi teh asa era nya asa era we pokona mah ningali kitu euy ih asa era tidak nyari teh kieu cenah si nini teh cenah Pak cenah hapunten nya abdi sanes porno cenah kitu ai suka teh abdi mah nyebutkeun porno teh langsung ngabukakeun sagala-galana teh anjeunna mah nya cuman baju kabayana doang di udaranya ari kutangna mah teh menilap teh kutangna teh menilap eta isina naon dia duka dah anu kitu lah anu ku barudak ayeuna diinum meureun kitu sugan ih gila aku gila uyuhan eta mah omet eta dihareup abdi ge ari hendak mah kuku we jeung sabal mah nya abdi kudu ngajomplankeun anjeunna ulah meureun sampeun abdi ka kecelakaan eta mah kumaha cenah begitu mangkat meureun pas angginda calikna teh pas lawang pisan lawang anu rek asupatannya emok kitu bari bubuligir make kutang we anjeunna teh pas pisan angin begitu ge angin datang terus jalan cenah bilih hujan cenah kitu eta mah ditebak we di painun api hah kunaon cenah mobil anyar geuning kasadana nya duka da emang malah ku kenaik sareng supir teh dungdeng wae malnya cenah mobil anyar suarana kieu cenah penalian nya uci turun heula tah di daerah Jungkrang
dikontrol heula. Baut cenah para ragu. Nyepir aku mobil anyar. Ya mobil anyar tuh abdi teh muhun. Dret kitu. Ai mobilna dikontrol itu kieu sagalana kursi dikontrol sararang areuna masih salah masih karungan keneh. Eta mah dulur lamun dipercaya. Nini teh meureun da kasinggung beureunya. Mobil bener cenah kunaon cenah katebak ku angin kasada preper ditingali masjidna nya baut-bautna ditingali teu aya nu kendor teu aya nu ruksak alus kabeh ai si mak eta teh bari nyangutet di ka abdi teh merengutet ke beureunya bising kasinggung ai teh jalan kitu teh kasada di jalan kasada aneh ya mobil anyar Aitun teh sing horeng si mana horeng si emak eta teh kasinggung singgung kunaon nya bapak cenah neangan naon cenah ku ieu mak cinta ieu mobil anyar kunaon kasadana kieu dapet capan anyar itu sabete gitu nya anjing cenah kitu beureuh bari teh cenah mohon gas ini umur 84 tahun teh terus gitu ye anu kasadana lain mobil cenah kitu lain bautna nu kenor lain mesin anu goreng kulit emak ketebak angin enak apa nyala oprek kebayang jadi kapek gitu panas aing ngupingkeun mah eta kendek ujung supir ngontrol deui eta ngaran nyantak teh gandeng si anjing kitu kakuring teh nya ka obet teh cenah gandeng si anjing cenah ieu mah lain mobil da nu ruksak cenah lain kendoro baut da cenah emak kulit katebak ku angin ada emak teh duka teh di lawang cenah cek kendoro katebak ku angin kencang ada supirna apalin eta si emak gitu nya ayeuna mah supir sadar eta supir waduh kalap-kalap nya da bari seureut teh ya manehna teh barang si emak nyebutun atuh emak tadi atuh kuring cenah moal eureun deui cenah kitu aduh asnya Mang Obet nepi ka dieu ya alhamdulillah gitu mobilna rada keplek-keplek nya kami teh eta teh cenah saur supir sareng kenekna teh lamun sampai kejadian deui kitu suarana rek diangsulkeun deui cenah ka showroom mah cenah mobil anyar buktina aya bunyi iyalah aduh sebenarnya ieu ayeuna teh geus rada sore. Saya arek ka ditu heula tadi ngalewat ka dieu nya mohon hati-hati nya atuh nya mohon nya hati-hati gitu ulang-ulang Mang Obet masih aya di keneh nya insyaallah lah gitu ya hampura ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh